Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dina video ayeuna nyaeta pengajaran bahasa Sunda kelas 12 materi drama. Poin pembahasan dina video ayeuna nyaeta wangenan atau pengertian drama, wanda atau jenis drama, struktur atau babagian drama, contoh naskah drama, jeung contoh adegan dina drama. Jadi aya 5 poin pembahasan. Poin pembahasan anu kahiji nyaeta wangenan atau pengertian drama. Ari drama teh asal kecapna tina basa Yunani nyaeta dramoi nu hartina niru-niru atau nurutan. Drama sok disarwakeun jeung teater oge sandiwara. Kanyataanna drama, teater jeung sandiwara teh miboga harti kamus anu beda. Teater oge asal nama tina basa Yunani nyaeta teatron nu hartina tempat pemujaan nu aya di tengah alun-alun. Sandiwara mah asalna tina basa Kawi, tina kecap sandi hartina Rusia jeung wara hartina atikan. Sandiwara teh mangrupa pengajaran nu ditepikeun sacara langsung atau nyamuni ngaliwatan hiji pintonan. Janten bentennya hartos tina bahasa nama. Tapi drama sarua jeung teater sarua jeung sandiwara tiluanana mimoga makna anu sarua nyaeta mangrupa seni pertunjukan atau pintonan nu dijerona dilalakonkeun ku rupa-rupa tokoh atau palaku. Dina prungna direka-reka latarna, tempat, waktu, suasana dipintonkeun dumasar kana lalakon atau carita nu geus ditulis dina naskah atau teks drama. Naskah atau teks drama teh nyaeta tulisan nu eusina carita drama. Carita drama nyaeta karangan sastra nu midangkeun carita atau lalakon ku dialog keur dipidangkeun ku pamaen atau aktor dina hiji pagelaran. Dina bubuka naskah sok ditataan heula palaku, watek, umur, latar, ilustrasi musik jeung sajabana. Tujuan ditepikeunna nyaeta pikeun gambaran keur sutradara ngarahkeun para aktor dina hiji pintonan drama. Oge keur ngamaksimalkeun pintonan drama sangkan isi caritana nepi ka penonton ya. Di tatar Sunda aya oge nu disebut longser. Ari longser mah kaasup kana teater tradisional. Sabab dina prungna ge teu ngapalkeun heula naskah. Hartina ngadadak harita tampil dina riungan jelema. Baheula mah dicaangan ge ku oncor dina teater tradisional kawas longser aktor ngalalakonkeun hiji peran kalayan improvisasi atawa teu persiapan heula. Anapun kitu dina prakna mah diatur latarna, temana jeung sajabana. Ku kituna drama kadang sok disebut oge teater modern ya. Ari cendek nama drama teh nyaeta hiji carita anu di jerona aya dialog atau paguneman. Miboga tujuan keur dipintonkeun di hareupeun balarea. Drama mangrupa seni pintonan tina hiji karya sastra. Karya sastrana teh nyaeta naskah drama ya. Gitu. Tah, salajengna anu kadua nyaeta wanda atau jenis drama Sunda dumasar kana wangun atau bentukna teh aya 2. Muka hiji drama wangun salancar, anu kadua drama wangun ugeran ya. Jadi aya 2 jenis drama. Muka hiji drama wangun salancar nyaeta drama anu dialogna ngagunakeun bahasa lancaran atau bahasa komunikasi kawas urang sapopoe. Contona drama dakwaan tahun 1854, drama bubah tahun 1855 jeung rea-rea deui nya drama-drama anu wangunna teh wangun salancar atau bahasa komunikasi urang sapopoe ya teu kauger salancar teh. Oke. Anu kadua drama wangun ugeran nyaeta drama anu dialogna kauger. Anu dina wangun puisi, boh puisi bebas atau sajak atawa puisi ugeran atau dina wangun pupuh. Biasana saupama dialogna dina wangun pupuh mah osok ditembangkeun. Drama anu dialogna ditembangkeun teh nyaeta gending karesmen. Contona Cium Wanara dina tahun 1824 karya R. Syamsuddin. Sarkam jeung Sarkim dina 1828 karya R. Mahyar Alfa ya. Salianti eta aya struktur atau babagian drama nyaeta aya genep.
Anu kahiji nyaeta pertelaan palaku, ditepikeun identitas palaku atau aktor dina eusi carita. Sok disebutkeun ngaran palaku, umur, pagawean jeung sajabana. Najan kitu teu kabeh drama nepikeun eta informasi ya. Anu kadua aya babak jeung adegan. Hiji babak ngalalakonkeun kajadian-kajadian dina hiji tempat sakali runtuyan waktu. Adegan nyaeta hiji kagiatan aktor dina meragakeun eusi carita. Unggal babak diwangun ku sababaraha adegan. Jadi babak teh mangrupa kumpulan tina adegan-adegan palaku atau aktor. Hiji drama dibangun ku sababaraha babak, bisa sababak, bisa dua babak. Kadang eta babak teh aya oge nu make istilah scene ya, scene gitu dibaca ya. Tah salianti babak jeung adegan, salianti aya pertelaan palaku, tah nu katiluna aya oge candraan. Ari candraan mah ditepikeun dina awal babak nerangkeun kaayaan latar, waktu, tempat, suasana, palaku jeung sajabana. Sok ditelu saperluna pisan asal penonton bisa narima gambaran nu leuwih jelas. Candraan dina awal babak jeung pituduh laku ditulis ku aksara dengdek dina naskah drama. Aksarana aksara dengdek ya, henteu aksara ajeg jiga dialog palaku ya. Tah salianti tadi aya oge anu kaopat nyaeta ieu mah ciri khas pisan dina naskah drama. Nyaeta paguneman atawa dialog. Nyaeta kalimah langsung ti para palaku nu silih tembalan. Ciri khusus tina drama nyaeta ayana paguneman. Contoh cara nulis paguneman biasa ditinggal dina videona nya. Ega, assalamualaikum, raksa, waalaikumsalam. Ega, kumaha libur teh jadi raksa, duka puguh kuring ge bingung. Nah, tinggal ya cara penulisan teh benten. Ari dina dialog mah nganggo tanda petik ya, atau basa Sunda kekenteng ya. Dina samemeh nyarita jeung saatos nyarita. Jadi beda pisan jeung cara nulis tulisan anu biasana. Ieu nyaeta cara nulis kalimat langsung ya, nganggo tanda kutip di awal jeung akhir saberes nyarita. Oke. Anu kalima aya prolog. Prolog mah ditulis dina awal drama atau dina awal naskah drama. Jadi manggala sastra. Dieusi ku katerangan jeung gambaran ngeunaan lalakon atau carita anu edek dipintonkeun. Bisa we disebut yalah petunjuk ya di awal drama. Anu kagenep aya epilog. Ditulis dina akhir drama, eusina mangrupa kacindekan tina eusi carita anu dipidangkeun. Oge ditepikeun amanat tina eusi carita dina epilog ya. Jadi didugikeun amanat-amanat jeung kacindekan atau kesimpulan. Nah, nu bagian kaopat aya contoh naskah drama ieu kumargi panjang mangga tiasa di-download dina link di deskripsi di handap ya. Oke, biasa diklik eta link. Nah, ayeuna aya contoh adegan dina drama mangga tiasa dilalajot. Tuan kuningan putih isi cinta. Sarai keren naon lamun kuring bantuan maling. Saparapat ku nalek kaca di milik maneh. Oke lah, bukan rela, penting keluarga orang bisa dahar. Masalah anu munggaran yang harupan nyaeta nyebrang walini. Brahma! Hatur nuhun, sakitu nu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.